Al-Mukarram guru orang sekaligus musuh bebuyutan kula. Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fudhali anu nembe pisan dongkap nyana kuari keur istirahat tawadu jelemana apel beak opat. Mudah-mudahan Kiai Haji Ahmad Fudhali senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, panjang umur anu barokah. Mudah-mudahan anjeunna henteu termasuk kiai anu STI, suami di bawah tekanan istri. Insyaallah Kiai Fudhali jelemana soleh. Amin ya rabbal. Jelemana tawadu tara mau duit main nama kamana ge. Soalnya ieu kula nu matak mebek bungke kula ge beak di kunyana. Oke, nyana ceramah aing tinggal balik ngeunaheun. Hebat Kiai Fudhali bu ceramahna ka mamana Paneglang beak kunyana. Bu, daerah kula ieu Ki Fudhali, itu Ki Fudhali, ieu Ki Fudhali, bapa nira. Beak kunyana kabeh. Tilok setor jaka aing ya. Tadi kula ditunjuk wae wilayah kula cenah imah. Waduh. Akhirnya tadi, "Hai guys, orang sama-sama nanti sesama bis kota." Teristimewa Sohibul Bait beserta keluargana ku jisim kuring dibika hormat, moga-moga hajatna diberkahkeun. Oge putrana anu parantos disepitan, mudah-mudahan ku Allah didamal putra anu soleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia anu hirup di alam dunia sadaya intina hayang salamet di dunia, hayang salamet di ya kampung naon ngaranna. Urang Bojong Kamal hayang salamet dunia akhirat. Jacala lager ngomong nama. Sehingga padagang hayang salamet, patani hayang salamet, kiai hayang salamet, pejabat hayang salamet, nu maling ge hayang salamet. Lamun manusia hirup hayang salamet, maka patokanana kudu mengikuti agama. Sehingga Kangjeng Rasul dakwah nyandak agama, nyandak risalah, agama anu dibawa hiji agama Islam. Naon ari ngaran agama? Ngaran agama eta wad'un ilahiyun yad'u li ashabil uqul ala ma huwa min indir rasul. Ngaran agama itu undang-undang Allah, pelaturan-pelaturan Allah anu dicandak ku Kangjeng Rasul, tujuanana supaya umat salamet di dunia, salamet di Jadi lamun urang hirup hayang salamet ya patokanana agama. Ai urang mah kadang-kadang lain hirup ngaku hayang salamet. Teu akur jeung keterangan agama diatur ku Gusti Allah jeung Rasulna. Asyari haqiqatan huwallah, asyari majazan huwa rasul. Agama itu hakikatnya ti Allah, majazna Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama kurang nu dipake patokan, lain cek undang-undang urang, lain cek nafsu urang, tapi ikuti jalur agama. Dagang kudu dagang Islam, tani kudu tani Islam, jadi pejabat kudu ngabela Islam, bahkan urang make pakaian kudu pakaian Islam. Panjelema kuari mah teu aleuh cereug. Ieu garageug ge make tiung atuh na kehadiran Ki Fudhali bae ka dieu. Jadi ieu mah mun teu blang-blang ieu tiung arareueuh ieu. Hayo ngaku. Euy. Numawi kembali ibu, geus lamun hayang salamet Pak patokanana agama. Jalbul masalih wa darul mafasid. Agama itu narik-narik kana kamaslahatan, nolak kana karusakan. Iyalah agama. Kunaon urang hirup teh kuari tepati berkah lantaran loba kaluar ti jalur agama. Bener. Ibu ketika gering, bapak ketika gering dibawa ke dokter. Saya sagede urang nyareat diganjar ku Allah.
Urang nyeri huntu, urang lihat hulu, urang penyakit emah, dibawa ke dokter hayang cager. Da urang boro-boro, ulah aja boro dingker gering, ke cager ge hese ta ibadah, komo keur gering. Berobat ibu jeung bapak, maka berobat na ibu jeung bapak sagede urang mah nincakna kana ibadah. Dibawa ke dokter, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, ibu orang mana? Bojong Kamal. Oh iya, terus kesini mau apa? Atau nak berobat, piraku yang nak beli semen. Si ada dokter, seperti nyikut. Oh iya, emang ibu sakit apa? Atau buku pan sia dokter. Pan sia nu nyawa kena penyakit. Oh iya nanti saya periksa dah. Terus ibu yang dirasakan apa? Atau ini dok, hulu lalanjung aja. Lalier ini dok, alam dunia ngaguang ini. Ini makanya ibu perembai ini dok ini. Ini lamun dibentakan dok adulah lanjung. Ini kelihatannya sama ibu ini hulu dokter penyon ini. Oh iya. Terus ibu udah berapa hari ini? Udah 3 poe dok. Terus apalagi yang dirasa? Atuh ini dok, irung nggak punya ambean. Semua yang ada di sini bau tai dok ini. Oh iya. Oh iya. Terus apalagi ibu yang dirasa? Ini dok, letah nggak punya rasaan. Aduh, ini kemarin juga ngakan uyah ararasin. Makan cabai lalada, makan gula araramis, ngakan teh celi pahit. Atuh kabeh ge teh celi mah pahit, teh celi amis masih dirumung sirem tolol. Terus ibu apalagi yang dirasa? Atuh ini dok, badan nggak leles aja. Nggak kawawa pluk plek ini dok. Kemarin juga waktu ngising tuur nilep. Atuh kabeh keur ngising mah tuur nilep lah. Pira ku nangtung burung ngising. Diperiksa ku dokter, ibu terjangkit penyakit darah tinggi. Ada gitu dok, getih anu jangkung. Tolong ibu mulai dari sekarang jangan suka makan sama kambing. Ih dokter tolol. Can pernah yang nyatu jeung embek. Tolong ibu jangan suka makan daging kambing, ibu jangan suka makan daging sapi. Dan ibu terjangkit kena kencing manis, tolong jangan makan duren. Ibu terkena kolesterol, tolong jangan makan gorengan yang berminyak-minyak. Can pernah dok emang kompor, sama dia kanan koing. Pugu pom bensin mah gede teuing. Ih, sama seserian bae. Dan tolong ibu jangan suka makan salak, suka makan jeruk. Kenapa? Ibu lambungnya kena. Masya Allah. Ibu jangan suka makan pete, jengkol, sebab ibu terjangkit penyakit asam urat. Urat geus hararasem kuari mah. Penyakit macam-macam. Tah urang teh ari ku dokter dilarang sebab penyakit hayang cager. Ulah ngadahar daging embe, jaku naon bisi darah tinggi kumat. Ulah sok ngadahar kadu, darah tinggi bisi kumat, kencing manis bisi naik. Ulah ngadahar peteuy, naon sebabna? Lantaran kena asam urat. Daging embe halal, peteuy halal, kadu halal. Lantaran embung ngadahar sebab sieun kumat darah tinggi, sieun kumat kencing manis. Kunaon bang emok dileg-legan bae. Ayo sih. Iya pamajikan kudu dibedil manuk ieu pa ieu. Urang hirup nu mantak susah bae loba kurang syukur ka Allah. Bu dengekeun ulah sok hayang leuweuheun hirup kudu boga rarasaan. Mun salaki jadi tukang ojek ulah sok hayang mobil Avanza modar salaki sia. Mantak aing ieu santri moga-moga sia bala leunghar. Sanajan degel ge di kobongna. Geus kiai doakeun bae. Santri nu degel nu rajin nu kumaha cek guru kula. Ji, lamun haji engke jaga di imah istiqomah aya santri hiji dua. Geus doakeun bae. Mohon bae insyaallah bener santri ka aing degel. Lajona mah kula ge rumah sabe mang. Kula ge degel ieu. Diudangkeun subuh kuat amprekan. Sobo encan aing ngamuk be eueuh teh deukeun hudang. Aing geus bawa ngabuk be ka kara ka kobong. Wah!
sobo kuat luar berlalumpatan. Masya Allah berangkat deh kula ka imah kula ngintip benak kaca di deuleu koing horeng santri aing keur ngintip aing deui bae. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Eta kiai siling intip jeung santrina. Ieu santri akhir zaman Pak. Ieu beungeut tong kararia ya. Ieu jelema ieu di dieu diburi. Oh ieu diruyuk awi inu hajat sangarana ya. Bapak Iksan. Ibu Sahliyah. Hari diruyuk awi ieu jelema apa jurig sih? Bo, enggak bae syukuran. Nu penting mah ibu cager, salaki cager, anak cager, barang hakeun teu menta, barang dahar urang teu bara main. Syukuri nu aya. Ketika urang syukur ka Gusti Allah, kakarak la azidannakum ditambah ku Allah. Kumaha hendak ditambahna atuh? Da syukurna ge teu daek, ibadahna teu beuki. Lamun urusan bab dunia kudu neuleuh ka sahandapeun. Tuh Pak, kajeun Masya Allah urang masa gigi syukuran nu penting mah bapak cager unggal poe balik ka imah mama mang senang sakieu ge ya Allah deuleu tuh tatangga urang Masya Allah heunya doang nama ngeunaheun imahna 3 tingkat tapi salakina balikna 3 bulan sakali. Masya Allah bapak mah unggal poe alhamdulillah mata ke imah mah bisa dikabe reuneuh deui. Euy terus jadi lamun hirup patokan hayang salamat agama ikuti kunaon urang hirup kurang barokah padagang tinggal hutang patani tinggal daki lantaran hirup urang loba kaluar ti jalur agama kumaha ceuk aing jeung hirup maka ibu lamun dek dagang bapak rek dagang tanya ka kiai kos kumaha ilmu dagang komplit di Islam naon aya ya'lu wala yu'la alaih Islam teh luhur eueuh selain ti Islam nu leuwih luhur kecuali Islam atuh doa diatur segala-gala diatur kamari teh aya corona baheula teh urang moga-moga ulah balik deui teh eta amin dianjurkan oleh pemerintah titah mencuci tangan Islam ati baheula titah bebersih ja ieu dihitan ge bebersih atuh innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah cinta ka jalma anu sok tobat bebersih hate mutatohirin bebersih hadirin potongan dihitan ngebersihan anggota tohir ternyata di Islam komplit ketika urang teh tobat bebersih hate jeroan urusanana ketika urang bebersih ngalaudu urang junub mandi adus kudu barisa teh jampe adus ngabuadag jelema teh baragugeun jampe adus mantak dititah mantak wahai para pemuda ta'allamu qabla an tazawwaju anjeun teh kudu guguru ilmu agama samemeh kararawin sebab kawin tujuannya lain mes-meu doang. Kama kolak Kiai Fudoli bisa antak Kiai Fudoli mes-meu be ngomongan naon bae eta cek ulah Kiai Fudoli bahasa Inggris teh bahasa naon bahasa rimpak tah masina cek ulah naon teh mes-meu bahasa nyana tah aja pencipta nyana aja tah Kiai Fudoli mah teh jelema gagahon nyana mah beuh. Oh hebat mun ceramah tegas ini saudara di imah tanya seuhan ya mun acara jeung kula ditelepon ku kula mah ditelepon Pak uih mohon uih mah uih ayeuna ge uih ye cek kula kumaha ye kiai lu penting kahayang ai kawani eueuh ampura orang doakan Kiai Fudolinya supaya jadi kiai waniannya amin ampura Kiai Fudolinya ampura emang hajat mah alhamdulillah tamana santri di imah aya barokah hirupna Kiai Fudoli nu mantak barokah bu pohara takzim ka kolotna nya imah lain ngomongkeun di burian di hareupeun nya kuring ningali nyalira Masya Allah can bisa doang Kiai Fudoli pohara wal hadirin wal hadirat terus ya nu mantak urang kurang barokah lantaran urang loba kaluar ti jalur agam wahai para pemuda memeh kararawin ya kudu belajar ilmu agama heula ta'allamu qabla an tazawwaju
Wahai para pemuda, anjeun kudu belajar ilmu agama heula memeh kararawin atuh. Naon ngaran nikah, naon ngaran tolak, aya tolak bain, bain sugro, bain kubro, apa itu hulu, apa itu li'an, apa itu zihar, pantenya raho atuh. Ketika aya masalah kakara kiai anu mutus. Pala hadirin wal hadirat, nah iya. Der benu botak jeung gundul kawin. Cek salakina, "Neng, bagaimana kalau kita mesmel?" Oke. Neng apal jampe adusnya atau apal? Saya teh orang Bojong Kamal, nggak pati-pati kawin. Aa, tuh apalagi Aa. Mah lebih apal. Coba Neng mah pengen dengar dulu. Eta jampe adus teh kos kumaha sih cenah cek salakina gampang. Jampe adus mah Neng kieu, jampe adus mah wajib mah nawaitul gusla li Idul Fitri. Cek pamajikanna Ilsin, Masya Allah. Ilsin. Menjadah. Ilsin, isin ya Allah, ilsin. Gitu Neng. Eta mah jampe mandi lebaran. Gitu kumaha Neng, dengekeun. Jampe adus wajib mah nawaetu soma godin. Ieu deui nambah edan. Cek salakina Neng jaa mah barato belajar godin-godinan cenah. Ribut salaki jeung pamajikan cek mitoha teh heuy kadang ari siapa ngaden anyar ribut bae. Ai kitu kumaha tadina cek pamajikan anak cek anakna eta cek anakna ka bapana si angin sikeun ilsin Neng ilsin. Kadang eta kaw ilsin Pak untung masyaallah Pak ilsin. Ai kitu isin kunaon Neng ilsin Pak ilsin. Gitu kunaon izin atuh cenah Pak jampe adus wajib cek manehna niat dan nawait gusla Idul Fitri pan salahnya Pak cek anakna cek Neng nu bener mah nawaitu sama godin bener teu Pak kumaha cek bapana nek nawaitu sama godin hade nek nawaitul gusla Idul Fitri teu naon minantu edan anak stres mitoha goblok. Ulah santri si haram jadah doang. Pan ieu makum aleh pikeun santri kewajiban anjeun. Euy santri euy. Mentak kula kuari punten Abah Haji Ismat anu ti Parung Panjang. Punten Kiai Fudali. Kula ngobrol jeung abah kula aya keneh masyaallah doakeun sing panjang umur. Cek kula Bah, ieu mah santri kuari kieu nya mah. Kumaha tuh Ji? Atuh urang tongtrong. Sajam jol beti luan. Ya Allah, eta peuting ngomen ape, meuni bingung abdi mah Bah, di koprak-koprak urang eueuh kalongoncian. Masalah jeung guru ucing-ucingan. Kumaha cek abah kula, leus deung je, urusan bae santri nu penting asa ulah ngaduruk kobong bae. Heuh rajuna mah cek geus. Santri Badung lumayan bae, Badung-badung aya titah keuneun, aya carekan keuneun. Santri teh santri kuari mah jual kayak make assalamualaikum salam aya naon ceng punten bae cenah Bah nyuhunkeun uyah jeung naon jeung kejona ih atuh hayang nyatu tah mah sesarian haram jadah doang. Hei nu mawi ibu kembali ya. Nu ngadoa teh dibagi ku Allah, aya rombongan kafirin, aya rombongan mukminin. Geus ulah dibahas kafirin mah. Ja insyaallah nu hadir di dieu mah mukminin kabeh, muslimin kabeh, amin. Nu hadir di dieu mah nya mukminin, nya muslimin, nya musingin. Iya banget musingin kabeh ya. Je buho. Eta salakina sampai TBC. Cek dokter, mohon maaf Bapak harus di rongsen. Pergi ke sana karena di saya klinik nggak ada rongsenan, tolong ke biomed rongsen langsung. Masya Allah, truk mana Pak? Ini sini Pak, menang 2 poe periksa lagi ke ditu ke dokter, bawa rongsenannya. Barang di dulu dina rongsenan pamajikanna keur kieu bimolotot gambarna. Hei geus urang bahas rombongan mukminin bae, kula teu kudu kebel-kebel. Tadi Kiai Haji Anwar eta setengah jam.
Kula di dia tadi ceramah jam 10, jam 11 supaya beres. Jam 11 sampai jam 12 Kiai Haji Fudali. Sedang sakit gue geus. Ngaji mah ulah kebal-kebal sebab lamun urang ngaji kebal haram hukumna. Ngaji kebal-kebal temanang haram. Sampai ti koro pegat. Bau. Bibir jebleh sebelah. Irung nyingsat atau haram eta ngaji kos gitu. Bau kiai ti koro pegat. Atuh ti koro kiai kuat pegat. Haram. Euseun ngaji kitu mah euseun. Siapa asa balik ti dieu. Asana ya. Hayo cenah grup ya, grup nan ngaranna ya. Grup Merawis, saya kira dah heula euseun. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dia ngaledek aing nyaho ngaledek teh malah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban Mana yang nu nyawer? Mana yang nu hajat ya? Iksan, mana san, saweran san. Ulah yang isi dulu, wah, ulah. Dulu kipu doli urang sawer, ulah. Ulah. Bungkuskeun bae, bungkuskeun. Ulah aos ka dieu kuing teke pun ka dieu. Ulah. Tilok ulamanya, tilok saeutik kitu maksudna. Lah, iya. Ngaji dengan bener-bener ngaji jelema malolor. Hah, geus karerok zaman gua lima kumaha baki bodolinya. Terus sebahagian manusia ngadoa ka Gusti Allah. Ai rombongan mukminin, ail mukminin ngadoa ka Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hai, eta na ka mana eta ka dieu? Kakara kurang banyak isin ya. Amin ya Allah, mohon mudah-mudahan katampi. Mohon. Tas. Permohon. Anak dia jadi kalau udah santri kok. Bisa siayangan lah. Wa qina adzaban nar. Sohibul hajat pada umroh, mudah-mudahan ku Allah dinasibkeun. Ibu hoyong ka Mekah, bapak hoyong ka Mekah. Setiap aya nu bade umroh, bade hajian, jajabkeun ku urang, antirkeun ku urang. Insyaallah irah urang kapanggil, amin. Ngan nganterkeun ulah tanggung, misalkan Pak Iksan jeung Ibu Saliyah ka mana ti dieu ka bandara, ilu ka bandara. Tidinya ka mana? Ka Jidah, ya milu ka Jidah. Tidinya ka mana? Ka Mekah, ya milu ka Mekah, sampai ka ditu pan. Jadi ulah tanggung nganterkeun anak. Hayang geda ka Mekah. Turutan kuring doana, mudah-mudahan ku Allah diijabah. Allahumma walwah ngajual sawah. Oh, ibu-ibu geus kieu. Allahumma. Allahumma kuat kieu man.
segolongan manusia jalma mukmin mementa ka Gusti Allah Rabbana atina fid dunya ya Allah Gusti paparinan abdi di dunia perkara anu bagus tak ieu doa teh disebut doa sapu jagat ieu nu ngomongkeun doa sapu jagat lain kiai ecek-ecek lain kiai letik-letik tapi kiai guon sabab moal nyaho kana makna Rabbana atina fid dunya hasanah mun jalma bararod ieu nyaho teu iya nyaho teu kana mana Rabbana atina fid dunya hasanah atuh aja bodoh ieu eta kiai gede abuya gede salah hadirin mantak disebut doa sapu jagat mantak santri mun tita ngajarahkeun tita hadorot tita haolan ulah mundur doana eta we bulak-balik aya sia teh bagu nu sajen mah santri mah kudu loba akal begitu diondang haolan ya Allah mun di hadorotna 400 jelema cek ustad ngora bangsat tak mun dibaca kuaing kabeh atuh jam 12 wa ila ruhi anu wa ila ruhi anu wa ila 450 10 lembar kieu deui ila ruhi anu kudu sing budah ustad di dieu sungutna kulantaran ustadna loba akal pinter akalna hebat wa ila arwahi ahli sohibil hajat anu teu kasebut ulah marah al-fatihah ceuk manehna beres kabeh mementa ka Gusti Allah rombongan mukminin ya Allah Gusti paparinan abdi di dunia perkara anu bagus naon atuh di alam dunia ku Allah dibere perkara anu bagus dina kitab tafsir Khazin dicaritakeun innal hasanata fid dunya hiya as-sihah urang ku Allah di alam dunia dibere perkara anu bagus hiji sehat ieu sehat nikmat guon lamun kuring gering ibu atuh moal tiasa dongkap ka dieu lamun ibu ayeuna gering di imah atuh moal bisa hadir ka dieu bener teu mang bener teu iya wasilah aya nikmat cager masyaallah ketika orang dahar awak ke dibere cager ya Allah dahar tepira jeung sangrai uyah diburu luku daging atuh ngeunah non aing salah ngomong ya Allah Rabbana Karim Masya Allah bu Pak ketika orang awak dibere cager ngarokok ngeunah komo bari menta mati batur iya rombongan Rojali rokok jarang beli coba eta dahar jeung sambal ya Allah Rabbana Karim dahar jeung nu biasa bae jeung lalap kacang panjang lauk asin ya Allah tepira daharna lauk asin dibeuleum pedak sambalna sambal tarasi ya Allah lalapna daun dangder sayurna sayur banget kumaha tuh sayur banget eta doang tah bawang dikeureutan dipuru ku uyah kuat kieu beung nggalanggang heuh eueuh bukuran eta sayur banget nu kitu ngaranna kumis beka deuleu jeung janggot tuh sugan bukur sayur atau orang mah kumis kumaneh tapi lamun urang awak dibere cager pala hadirin wal hadirat Rabbana Karim nikmat anu aya bener pantas kalau Rasul menyatakan wahai umat cek Rasulullah ibadah ka Gusti Allah sihataka qabla saqomika meungpeungkeur calalager memeh datang ger geus gering mah boro bener